Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanyah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Muja ka Siluman. Ayeuna kantun bagian anuka genep welas nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya ti palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan. Rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui kasih mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Muja ka Siluman bagian anuka genep welasna. Kumaha salajengna sorot cikopina, betot simbutna, pagahan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dong dong tes. Para wargi sadayana caturkeun dina poe isukna waktu srangenge hibar ti beh wetan. Jang Ardan jeung Neng Lira geus miang deui ka imahna nu aya di kota Bandung. Sedengkeun Jang Gani manehna ditugaskeun deui ku Jang Ardan sangkan ngurus heula usahana nu aya di pasar Cipaganti. Kusabab dina akhir-akhir ieu karyawana loba nu areureun tanpa ngajelaskeun naon alesan nu sabenerna. Kajaba teh eta ngahaja meh deukeut we ka uwana nyaeta Bu Warni sabab Juragan Ilham can keneh datang ti Bantenna. Pikeun satuluina mangga urang guar heula lalampahan Juragan Ilham anu keur ka Banten. Tisaprak Bah Samud eleh jajaten ku Jang Ardan. Juragan Ilham isuk-isuk tas salat subuh. Kalayan teu mikir deui manehna langsung pamitan ka pamajikanana sejamiang ka Banten. Sapanjang jalan Juragan Ilham teu oleh ngucap sumpah yen salagi Jang Ardan hirup keneh mah dina moal eureun-eureun narekahan pikeun nyangkalakna atawa pikeun mereuhkeunana. Da anggar tujuan Juragan Ilham mah hayang mibanda sakabeh hartana Jang Ardan. Langit subuh disirungan ku warna kulawu tapi hate Juragan Ilham leuwih poek batan peuting.
Sepanjang jalan manehna henteu nyarita ngan bibirna we terus muracap ngucapkeun sumpah ngajurit tekad sagala narek dipertaruhkeun demi hiji perkara males kanyeri jeung ngarebut harta banda. Ardan tong ngarasa aman sia. Segala jurus, segala ilmu, segala tumbal ku aing bakal teang ka Banten, ka para sepuh di kotek-tak ka tiap madhab kanu masih nyimpen ilmu taluh diteang nepi ka ilaing surup atawa aing nu palastra deuleu dagoan si Ardan. Kitu cek Juragan Ilham si Haji Gejul nu saraka. Aya kana sapoe sapetingna Juragan Ilham di perjalanan. Harita Juragan Ilham nepi ka hiji lembur anu singkur rupa pakampungan Buhun. Najan bari jeung jauh daek teu daek Juragan Ilham kudu leumpang mapai-mapai sisi walungan anu caina herang ngagenyas mentas cukang tina awi nikreuh na jalan taneuh anu taraha. Sanggeus capek leumpang mapai-mapai pasir liwat mapai-mapai jungkrang. Akhirna Juragan Ilham nepi oge ka imah Aki Tirta nu aya di imah panggung sisi leuweung. Sampurasun, sampurasun, cek Juragan Ilham bari ngetrok pantok anu didinyana ngadaweung saurang aki-aki anu keur udud roko daun kawung bari siduru. Rambes, tembal Aki Tirta bari cangkat tina diukna. Sedengkeun Juragan Ilham ngadon colohok waktu nenjo yen Aki Tirta diukna teh naluhur ruhak anu ruhai. Ya ka dieu jang zog diuk ka dieu wayana diagi mah tempat diukna oge goreng badut eueuh pantes-pantesna acan. Ayo, sambung Aki Tirta bari nyodorkeun jojodog. Tapi Juragan Ilham kalah beuki muringis kusabab jojodog anu disodorkeun ku si Aki teh sakitu rukapna pinuh ku harupat. Nah hatena Juragan Ilham nyarita, ih na kumaha diukna tu aing ieu pan meureunna rancep kana bujur. Kakarak manggih seumur-umur oge aing manggih jojodog tina harupat kieu. Cek Juragan Ilham ngabiri gidig bujurna karasa jadi ngarempod jeung ngarei. Ulah zieun jang diuk mah nya diuk we atuh ulah sok loba mikir mane teh jang. Ayo diuk, sambung Aki Tirta. Sambung Aki Tirta bari ngarengkas Juragan Ilham. Wut, bet, kudu berak. Aduh, goak Juragan Ilham ngagoak kusabab bujurna karasa rocop katojos waktu titeundeut kana jojodog harupat. Wadaw, aing mah nyeri. Cek Juragan Ilham anu gegarabagan bari rikat narik jojodog anu napal na bujurna. Tapi ayaku aneh kusabab bujurna teu ngaluarkeun getih malah teu cecel teu bocel. Sabot keur kitu kadenge si Aki Seuri bari nyarita. Taraza geuneulah gusorangan memeh ngirim teluh ka batur ngeuna adawan teu rasakeun gusorangan. Atuh Juragan Ilham tambah heran kusabab tetela Ki Tirta geus nyahueun pamaksudan manehna. Padahal panggih oge karek poe harita bari maksud oge can ditepikeun. Juragan Ilham jadi nyureng bari muringis
kusabab bujurna asa dicocoan jarum. Najan hate mah keheul tapi teu wani mun kudu kukulutus mah sing nya oge na jero hate kusabab dirina yakin yen Aki Tirta teh weruh sadurung winara. Weruh teran ora ketinggalan ngapuk luhur ngapak mega teh ngacurag ka janda pria liri Gatot Kaca teh. Kumayang ek dituluykeun paniatan lu Badur deh adawa moal, tanya Ki Tirta bari mencerong ka Juragan Ilham. Mun bade pisan kade sing yakin pamadegan teh lantaran agi mah teu tanggung jawab mun awal akhir aya balukarna ger diri sorangan. Nya yakin pisan ki yakin saya yakin kuring magi. Ari kitu onaman mah ku Aki rek dituduhan carana tapi wayana bisi aya syarat anu berat hidup moal bisa mundur atau ngabatalkeun kumaha satuju mun aya syarat gitu. Mangga Ki kuring satuju tembal Juragan Ilham ungu. Nya hayu atuh geus satuju mah ngilu jeung Aki tuturkeun we kade ulah loba nyarita ulah loba nanya selagi teu ditanya mah nya. Mangga Ki mangga. Geus kitu mah Aki Tirta terus indit dituturkeun ku Juragan Ilham leumpang mapai-mapai jalan satapak anu berasna ka jero leuweung. 15 menit teu karasa harita Juragan Ilham jeung Aki Tirta geus nepi ka hiji tangkal caringin gede anu daunna ngaroyom areuna ngagarantung sagala de leungeun nandakeun yen umur eta tangkal caringin geus ratusan taun. Hawa tiis di sabudereunana karasa asa nekuk kana punduk nuting puringkak asa nembus kana tutulang sumsum anu barku. Sedengkeun na tangkalna anu gede katempo ku Juragan Ilham aya keris karahaan nanceb dina tangkal caringin dibarung ku ngeclakeun getih anu teu kendat-kendat maseuhan taneuh. Kanyataan eta pikeun Juragan Ilham tangtuna ngarasa keung luar biasa. Jajantungna ngadadak dagdigdug tarikan napasna semu berat ngarenghap. Gumayang geus buleud tekade bisi boga pikiran rek mundur beungpeung aya kesempatan sakali deui beungpeung candi mimitian sagarupana rek mundur rek maju ieu. Cek Aki Tirta bari ngareret semu tegang. Siap Ki, siap lajeng Ki. Ukur sakitu Juragan Ilham nembalanana bari jeung arapap areup. Nya syukur ari geus buleud tekad jeung yakin. Sok diuk tah andabeun keris ka hade mangka kabazeuhan ku getibukna awas. Parentah Aki Tirta. Kalayan teu talangke deui Juragan Ilham langsung diuk sila handapeun keris anu karhaan. Sedangkeun Aki Tirta sidakep bari gegerenyeman matana dipeureumkeun dibarung kumuseurekeun wawasena. Harita Juragan Ilham mendako sila sedangkeun dua leungeunna ditumpangkeun na luhur pingping. Teu pati lila hiuk karasa ku Juragan Ilham aya angin nu ngahiuk kana palebas sirahna. Nu saterusna cebrot, aduh. Juragan Ilham ngagoak barang jeung awakna anu mecleng ka kenca. Sapada harita sang juragan teh humaregung dumeh bumi alam karasa muter. Padahal Aki Tirta muncereng bangun anu ambek ka Juragan Ilham.
Dasar sial sia teh. Buka heula tah kope hajina deuleu. Lesotkeun. Buka laan. Teu sudieun deuleu jurigna oge ari ilaing make keneh nu kararitu mah deuleu. Teu pantes teu payus ongko mah nya haji kalakuan kawas kitu. Laan kopeana laan sia teh. Goblok teh. Mangga ki aduh punten kuring poho cek Juragan Ilham bakatku gugup niat ngomong poho oge jadi pohi jababari ngadeg-deg nahan ka nyeri. Nusa terus nama Juragan Ilham sila deui sanggeus tanggalaan kope hajina ngecelakna getih anu maseuhan buuk karasana ku Juragan Ilham menitiis tembus parat kana otakna. Siki matana ngadadak robah jadi beureum, awakna ngageleter, bibirna ngaleper. Sabot keur kitu kadenge Aki Tirta ngomong. Ilham, za ngaranna nugu ilaing bakal diteluh teh deuleu Ilham. Ardan bin Darman ki kerenyem Aki Tirta semunga gerem bari teu eureun-eureun sungutna gekerenyeman. Nusa terusna kadenge Ki Tirta ngomong deui. Eta Ardan bin Darman apesna teh malam Rebo Pahing deuleu Ilham. Dengegeun Ilham ke dina malam Rebo Pahing ilaing kudu nyiapkeun cai sagelas ti 7 muara kajaba eta pula poho potona siapkeun terus ayakeun sagigireunana gunting peso kampak jeung deui ilaing kudu nyiapkeun tumbal budak orok anu karek borojol keur susuguh si raja telu. Mun geus siap zaratna bawa deui engke ka dieu. Sanggeus ngomong kitu Ki Tirta terus beunta. Sedangkeun nu kaayaan di sabudeureun eta tempat balik normal deui teu jiga tadi nu dipinuhan ku hawa setan. Udang geus ayeuna mah geura balik. Tapi kade ulah waka mandinya salila can ngalaksanakeun paniatan mah kusabab bisa leungit tah bau getih anu geus ngabaseuhan embun-embunan teh jeung sing inget kusabab waktu nangan 4 poe jadi kudu gercep ieu nya gercep omatnya langsung lamun geus kumpul syarat-syaratna bawa ka dieu kudu sat-set gercep. Naon gercep lagi blagus ya ari gercep teh nya sing cingcet cing ciling cangcut naon gercep teh cing tere-tere kitu lah pokona mah cing sat-sat ya nyaho aing ge dengar di deuleu Ilham cik Aki Tirta ka Juragan Ilham. Nu satuluyna mah sang juragan nguniang hudang bari tetep teu loba omong najan ari hate mah kacida menodna kumang pirang-pirang bang baluh nu kacida beratna. Si horeng panyangkana mah sagalana bakal gampang dumeh diri ngarasa boga andelan ku pedah loba duit loba harta padahal kanyataan nama beban hirup teh geuning beki tambah berat wae bubuhan salawasna ukur ngalajur nafsu ngumbar amarah sarakah kudunya akhirna batin mah kata langsara hirupna seetik oge teu pernah manggih katenangan sok sanajan katempona dibungkus kudunya barana. Lengkah suku Juragan Ilham semu berat ngalenghoy mapai jalan satapak nusa terus nama sanggeus nepi ka imah Ki Tirta. Juragan Ilham terus amitan sejaneangan jeung nyiapkeun sagala keperluan anu jadi syarat-syaratna. Panginten
kuring mah bade teras pamit heula we ieu teh ki. Meungpeung aya kene waktu keur neangan orokna. Cek Juragan Ilham bari nyelapkeun amplop kana saku baju si Aki. Nya Zogjang, muga-muga we si ngazil sagala pamagzudan. Tapi ambura amplop mah ku Aki ek dibikeun deui. Dari dieu mah teu butuh duit. Jang naon barina oge matak ngaliurkeun wungkul. Lain sombong Aki mah. Kusababan beas boga dengan zangu tinggal ngundur loba sayuran di dia mah tuh. Laukna aya tah di walungan tinggal ngalah. Uyah mah teu kudu meuli. Cukup sakitu oge hirup mah. Da teu cukup sia teh ari nurutkeun wae nafsu jeung kayang. Teu butuh ku duit Aki mah deuleu. Beda jeung anu ngadongeng. Ari nu ngadongeng mah cenah nu katelana Ki Agus. Eta mah beuki pisan kana duit teh. Malahan udud nyandu meuli cadu. Ngatak sok we barere amun baroga mah. Bohong getang heureuy. Kitu cek Aki tir teh nembalana ka mana karep nyindir-nyindir dalang sagarupa. Sedangkan Juragan Ilham beungeutna meuni nyeak beureum asa kasindir ku caritaan Juragan Ilham, ku caritaan kitir teh. Mangga atuh Ki, atur nuhun Ki. Kukuring di kantun nya Ki. Geus kitu mah Juragan Ilham terus ngagedig intit ninggalkeun kitir teh nu ngajanteng nempokeun ti kajauhan. Napas Juragan Ilham semu ngahegak waktu nepi ka tempat parkir mobilna. Kesangna ngaragajag jaba ka ambe bau tapi teu bisa pajar kumaha. Da ku si Aki dicaram heula mandi. Nya kapaksa bari jeung rungsing pipikiran Juragan Ilham harita terus nyemprung na mobilna. Di setengahing perjalanan Juragan Ilham mikirna lumayan tarik ngeunaan kumaha carana meunangkeun orok da eta anu hese mah. Ari kampak gunting mah kanyat meuli, ari orok teu kanyat meuli, kanyut ge hese. Otakna bener-bener baluweng. Sedangkeun lamun nepi ka hanteuna kagok asong. Kajaba teh eta usahana dina enggoning ngarebut harta Jang Ardan pasti gagal. Aing kudu kamana tuh neangan orok. Bener-bener edan ieu mah. Atawa meuning meuli wae kitu. Tapi lamun meuli orok nya kamana jeung ka saha? Dasa can pernah aya nu jualan orok di pasar mah. Bingung ka aing na oge. Sabot keur bingung kitu teu karasa. Setir mobil teh ngakilek ka katuhu. Kilek. Atuh kacida apes napikeun Juragan Ilham. Kusabab ti arah berlawanan ngacius minibus tarik pisan nyemprung. Sapada harita Juragan Ilham ngakoak. Sedangkan mobilna adu banteng tanpa bisa disingkahan deui. Cobrot, gombrang, cekik. Mobil Juragan Ilham mengpar kasisikeun. Sedangkan nu jadi lawana nyatana mobil minibus dibalik di tengah jalan. Sajongjongan mah kayaan di jalan bener-bener sepi. Tara-taraning eueuh mobil atawa motor anu liwat hiji-hiji acan. Sedangkan Juragan Ilham karek sadar yen dirina kabawa mental jeung mobilna ka sisi katuhu. Tapi aya nu matak aneh pikeun dirina. Kusabab mobilna sakumaha tarikna adu banteng teu penyok saeutik-eutik acan. Padahal jelas tabrakan teh tarik pisan. Juragan Ilham gancang nempok kana mobil nu jadi korban. Nalika direret anabreh teh mobil carry lawana meuni kuat ka ringsek di bagian hareupna. Sabot keur kitu
Ti jero mobil kadenge aya suara orok tarik pisan. Juragan Ilham jadi curingat. Nusa terusna kumanehna gancang mobil carry anu ringsek teh diilikan. Na atuh katempo pisan dina jok pang tukangna mobil carry ngagoler orok beureum keneh. Sedengkeun di gigireunana ngagoler awewe bari dina kayaan ping-pingna bor-boran ku getih. Rezeki nomplok ieu mah. Aya ku alus milik kieu aing. Aing teu kudu hese-hese capek. Coba bener ieu pasti orok karuron. Cek Juragan Ilham ngarasa bungah liwat saking. Satuluina si jabang bayi anu masih keneh aya tali ari-arian teh langsung wae dicokot dibawa kana mobilna tanpa madulikeun korban anu sejena. Peuting eta keneh Juragan Ilham balik deui nuju ka padumukan Aki Tirta demi nganterkeun heula orok. Cek pikirna syarat anu sejena mah bisa disebutkeun gampang, jaba masih kene aya waktu 3 poe deui. Gancangna carita dina waktu 4 poe sakabeh persyaratan anu diperlukeun geus kumpul kabeh. Kiwari cunduk kana waktuna malam Rebo Pahing nyaeta minangka poe apesna atawa sialna Jang Ardan. Tamat sia riwayat ilaing teh Ardan. Anggeus nepi ka beding ayeuna Ardan. Mualila deui aing bakal jadi raja gaya, bakal ngabemilik banda ilaing sakabeh. Kitu susumbarna Juragan Ilham. Haji Korun urang Cipaganti. Para wargi sadayana wingitna malam Rebo Pahing handapeun tangkal caringin anu gede nu kasandingan keris bau getih karahaan. Handapeunana mendekosila saurang manusia anu ngaran Ilham. Sora angin mimiti milu papuy ngagerwahkeun katenangan tangkal caringin nu kabawa motah ku ngaperungna seri setan anu suka bunga dumeh nempo segerna getih orok. Lapat-lapat sora seuri ngabarakata kadenge ti tungtung leuweung. Marangan garangna rageg anjing jeung ajag disusul ku ngencringna sora cihcir. Seor ngaguruhna angin pating saleor nyurungkeun mega hideung anu ngakulung nutupan cahaya bentang. Mata Juragan Ilham anu geus robah beureum anteng manco kana sagelas cai 7 muara. Sedangkan gunting peso kampak kabeh usik-usikan jiga anu keur dipariksa. Sagigireunana ngakoler orok anu ceurik nyanyambat para jurig panghuni alam siluman. Sementara eta di pihak sejen Jang Ardan anu aya di jero imah keur nyorangan di kamar. Samentarana palebah luhureun meja aya hiji gulungan daun lontar anu disimpen pamahanan Aki Wirakam Sijan.
Eta gulungan teh sabenerna waruga jimat panang tayungan anungan ukur bisa dipake dina mangsa nyawa mun bener-bener geus kaancam. Hawa di jero kamar ngadadak berat, sedangkeun ti jero imah nyurubuk angin nebak kana jimat daun lontar Jang Ardan. Sakotret cahaya leutik ngakurilap maksa Jang Ardan pikeun ngadeuketan. Nu saterusna Jang Ardan mukakeun gulungan daun lontar. Nalika geus dibuka, breh teh katempo pisan saalinea mantra anu eusina kieu. Mun mangsa beuting apes di luhur taneuh nu sakarat aya getih orok nu jadi zuzugu, mangkaraga sang pangancam bakal dirabutan ku kalangkang tanpa jirim. Tapi nu boga jiwa kadeudeuh jeung teu sirik bakal ditunjang ku lalakon 3 lapis sukma rasa jeung niat. Kitu eusina tulisan nu dibaca ku Jang Ardan anu sadar yen peuting harita keur aya anu nyoba rek neluh ka dirina anu hayangeun nyabut nyawana. Peuting beuki maju ngarayap. Samantara eta curagan ilham anu geus anggeus ngatur sagalana. Orok beureum geus digolerkeun handapeun keris karahaan. Ditumpangan ku daun kalapa jeung kampak. Hawa beuki berat, langit beuki poek. Nandakeun yen si Raja Telu geus ngadeuketan. Angin nyurubuk ngaradak eureun, digantikeun ku sora lempang ti jero leuweung. Tung tung tung. Olo. Waktosna kabujeng seep wadia balad dongeng Ki Agus Jago. Keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.